Kan kemana? Baik kan? Heran ke daerah di mana perlu? Naon kan? Nggak perlu nan. Ayo naon kan? Dan kita ngomong-ngomong di rumah kita nu kamari lain miram be. Nyara. Oh kita pun bisa make orang pangnangankeun be nu butuh ta pondok. Untuk ke pondok, emang jeung naon kan? Dong ada mah rahasia perusahaan kudu nyaho maneh mah. Kalau mau nanya di dulu orang wani barbit ya. Kayak kurang bayaran gocap Tetap naon heula. 50 juta. Bener kan? Gimana perlu percaya ke orang apa perlu di uang bukaan? Oh, pakai ada, tapi serius kan? Oh engke mun aya kabaran we urang nya. Oke, orang di kan kabaran. Ah. Yung. Kebenaran. Guys ya. Tenang lah, nama santai. Naon? Habis nih. Bisnis di kamari bisnis. Aing ditipuan wae. Aing sakit arek meuli motor. Dibawa ke juragan burahul. Nama salunya kan keur bener pikiran keur lem. Ya kan bae kan juragan. Tangan bae. Juragan saha? Juragan empang teh. Anu kamari teh, anu urang neangkeun motor teh. Gitu aing mah cangcaya abis jeung kitu mah. Serius sih mah kos nu. Sanunya hokar lempeng pikiran ayeuna merupana ya. Maksudnya manehna nangan naon? Dengan embe, ngan butuhna pondok. Embe buntutna pondok. Heeh ngomongna kitu. Perasaan aing boga ya embe buntutna pondok mah. Kebenaran aya kitu mah. Maksudna ya manehna nangan embe buntutna pondok arek meuli apa arek naon? Dibeli jeung aya mah. Berapa duit hargana? 20 juta. Ah, lu bener sih ambe 50 juta. Serius orang mau Ngaco, di mana-mana ge embe mah paling mahal 5 juta, 10 juta, tah setengah 10 juta, tah 10 tah. Sanunya panjang beunghar mana jeragan jeung syarat meureun. Beunghar di kamari beunghar. Kopi ge aing dibere rejeungan jeung sia sesa manehna. Oh nama sanunya hoe serius aya nama cenah. Moal deh moal nipueun nama. 20 juta serius. Kumaha cara menipu? Dah kurang gabi geus kaleuwin. Nah, ayo wah. Aya embe mah arek diilikan heula ayeuna. Atuh oke tapi urang keceh heula nya. Oh, geus gede kaceh heula. Ayo ngilik bae mah. Ayo urang ngilik coba. Ayo geus lain mandina. Ayo. Mandi kadal sia mah. Keur majore mandi sakedeung. Itu rumah pokoknya. Ayo geus. Bisnis kan ini. Kanan be urang jumlahna aya 5. Kabeh ge buntutna pondok. Pugu juragan di dinya arek nyokotna sabaraha. Nyaho beli barang-barang nama. Atau kewe datangan orang ka imahna bareng. Kayak foto heula teh nyokot sampel. Oh, itu orang terserah di dinya atau arek dipoto-foto, arek dibawa-bawa gusur tambena ka juragan burahul. Urang mah sebenarnya mah ya pribadinya ragu ka juragan burahul. Ulah-ulah hargakeun embe 50 juta. Aing mah kopi ge dibere. Urut sasamanehna teh. Lieur. Sanunya ho aya mah keur bener ngomongna. Bukan keur eling weh. Oh enggak saya kitu mah. Dinya arek foto. Foto heula ku sampelna. Ayeuna jeuleun heula ieu arek kudu dipoto anu mana ieu kudu dinya. Kayak ragu. Kabeh ge ieu 55na buntutna pondok. Ayo geura milihan harus moto nu mana?
Bang bagusnya orang fotonya. Oh, geus geura di dinya. Dah geus atuh mana? Cobain mana lagi pondok kabehnya. Oh, geus ada foto. Nah, itu. Bisa teu motona. Tuh. Geus. Beres. Aku yang panggilan juragan Burahul. Yuk. Kan, orang eureun lah panasnya nyuhana lagi di saung heuh. Heeh. Pugu di heuh. Taunan we hidung mangos pugu urangnan. Awak detung sebarelang kieu. Bisnis mah teu gul-gul lah. Aing mah dari sirah. Ese dah. Geus dah urang nyandar heula ya. Udang yang mana ya? Aduh. Udang kan. Senan, ya sebenarnya Bos Burahul orang mana sih sebenarnya? Ayo asli nama orang mana ge orang teu nyaho. Pandidinya mana naon teu nyaho, naon teu nyaho. Cenah didinya iluan wae jeung Bos Burahul eta. Anyar keneh orang ngilu ge Oh, pan orang cenah ngomongna di mobil tapi ka bisnis motor jeung urang. emang kunaon gitu. Urang mah ngeri hate ka manehna haranak teh. Kalau orang ge lamun nguruskeun nyeri mah teu kaubaran lah orang ge berhubung orang kumanya orang butuh teh gitu orang geus urang mah loba nyeri. Ngahinakeun jasa mana makan teu boga makom. Parah. Udah geus eta mah derita di dinya meureun. Ya, cuaca kosna mah rada careubeuh teh ya. Di sini arek hujan doang. Urang balik lah ya. Orang kemarin langsung ke imah juragan. Orang maneh mulu ilu dah orang khawatir. Lamun paparin juragan teh emosian imah. Jadi orang Bener sih bener. Lamun eta mah di dinya wae sorangan. Urang mah soalna geus sebeunjeur hate eta ka juragan Burahul. Besinan engke urang untuk kontrol emosi urang. orang Besinan ke kurang. Pan nyaho sorangan bareng tadi urang geus ngomong reungit we kan geus tepak. Kemudian manehna meureun. justru eta orang ge khawatir. Yo, cukup urang lah. Geus di dinya engke bere kabar we ka urangnya. Jadi terjadinya kayak orang ngabaran deh ya. Ayo tuh geus urang balik dah. Ayo. Besinan hujan. Jan, Nan. orang geus panggil jenggur orang masalah bete aya. Ngan dibahas sampel lah be. Coba ya. Aing sampel lama ya bener, ben butuh ta pondok, cuman maksud urang teh pondok pesantrenan anu paranti ngaji. Berarti salah orang. Aduh iyalah mana mah masih makana amun urang ngomong bengekeun mana mah kumaha. Buka tipu deui ka tipu deui orang.